Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna kakak-kakak dina dinten ayeuna? Alhamdulillah, insyaallah mugia urang sadayana salawasna dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sateacana ngamimitian diajar dinten ayeuna, hayu sasarengan maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dina dinten ayeuna, urang sasarengan diajar judul Cinta Lemah Cai. Artinya cinta tanah air. Maca sajak, membaca puisi. Cinta lemah cai. Cinta tanah air. Lemah cai teh nyaeta tempat Bali geusan ngajadi, tempat urang gubrak ka dunia, tempat anu dicicingan ku urang salawasna. Geus kawentar ti baheula yen lemah cai urang teh mibanda pakaian nu pohara lobana, boh nu aya di laut, boh nu aya di darat. Miara lemah cai mangrupa wujud rasa syukur jeung tumarima ka Nu Maha Kawasa sakur manusia nu tuhu kana ajaran agama. Tanah air adalah tempat kita kembali, tempat kita lahir ke dunia, tempat yang kita tinggali selamanya. Sudah terkenal sejak dahulu bahwasanya tanah air kita mempunyai kekayaan yang sangat melimpah, baik yang ada di laut maupun di darat. Menjaga tanah air merupakan wujud rasa syukur atas pemberian Tuhan yang Maha Kuasa bagi setiap manusia yang menganut ajaran agama. Katresna ka lemah cai bisa dilarapkeun dina wangun sajak, nyaeta karya sastra wangun ugeran atau puisi, utamana kauger dina disi jeung wirahma, tapi teu kauger ku patokan-patokan sejena. Diksi nyaeta ugeran dina pilihan kecap pikeun nyusun sajak, wirahma nyaeta ugeran ngeunaan luhur handapna, tarik launa jeung panjang pondokna nyorakeun kecap-kecap dina sajak. Cinta tanah air bisa diterapkan dalam bentuk puisi, yaitu bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusunan bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Diksi merupakan fungsi dari pemilihan kata-kata untuk membuat puisi. Irama merupakan ritme yang berkaitan dengan tinggi dan rendahnya, kencang dan pelannya, serta panjang pendeknya dalam mengucapkan kata-kata di dalam puisi. Unsur-unsur pikeun ngawangun sajak diantarana tema, rasa, nada, jeung amanat. Iwal ti eta aya unsur sejen dina sajak nyaeta purwakanti. Adapun unsur-unsur untuk membuat sebuah puisi diantaranya tema, rasa, nada, dan pesan. Selain dari itu, unsur lain dalam puisi yaitu purwakanti. Yuk kita perhatikan bacaan puisi di bawah ini. Perhatikan baik-baik ya kak. Lembur kuring ku Saka Favian Pratama. Baheula lembur kuring endah pisan, loba pasawahan, rea tatangkalan nu harejo tempat euteup manuk recet. Kiwari lembur kuring salin rupa, sawah jadi paimahan, tatangkalan dituaran, manuk euteup dina kabel. Duh Gusti, bakal kumaha kahareupna. Agar lebih memahami isi puisi di atas, silahkan baca terjemahan dalam bahasa Indonesia berikut ini. Kaendahan alam. Cahaya panon poe nyaangan kana hate, hiliwirna angin tiis kana hate, tatanggalan tinggal rupai nambah endahna alam. Lemah cai negeri nu can ku polusi, alam endah nu merenah ulah nepi ka punah. Ku urang kudu dipusti supaya tetep asri lestari.
agar lebih memahami isi puisi di atas, silahkan baca terjemahan dalam bahasa Indonesia berikut ini. Tugas minggu ini adalah baca dan rekamlah salah satu puisi di atas dengan voice note atau rekaman, kemudian kirimkan voice note via WhatsApp. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan kelas masing-masing ya Kak. Tugas terakhir dikumpulkan pada hari Jumat 19 Februari 2021 pukul 9 malam. Jangan lupa ya Kak, tetap semangat! Hatur nuhun kakak-kakak anu parantos ngiringan pelajaran dinten ayeuna. Hayu urang sami-sami tutup pelajaran ayeuna kumaca hamdalah. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.